Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haturan alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumabaraya sadayana sararehat mugi aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangdayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan dina carios kalayan judul Jurig Buntut Nalo. Karangan Bapak Endang Sumarna nu diropea tanapi digarap deui ku Mang Maman. Baraya kaum dangu upami teu lepat hanca waktos dinten kamari teh dugi ka Panganten anyar diudag-udag di sawah. ceuk Caca bari ngarejutkeun halisna bangun anu keur mikir jerona keur Naon eta teh nya Kang? urang pikir we ku urang tiluan naon eta teh hartina. Jawab salakina bari terus ngahuleum. Dugi kadinya nya baraya kaum dangu hanca waktos dinten kamari teh. Kumaha terasna urang lajengkeun supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang lebet ka alam carita. Baraya kaum dangu sajongjongan didinya tayan ulemek deui da pikiranana keur dipusatkeun kana pamecahan kode teh. Teu lila Caca cengkat bari terus ngomong. Angka kawin teh upamana 1, 2, 3 jeung satuluyna tak ieu disebutna angka panganten teh. Bener Cah, bener eta, jawab salakina bari unggeuh. Hari eta diudag-udag di sawah, naon eta hartina? Ngomongna bari neuteup ka pamajikanana. Ari diudag-udag teh diberik anu hartina kitambihan deui. Ari sawah atawa kotakan erta hartina juru 4, jadi kudu ditambah 4 deui tina angka anu karawin teh. Tah sabait eta mah kitu hartina. Ceuk Caca siga advisor pamecah kode bae. Hari 3 calana jero digunting dikohokan, tah eta naon hartina teh Cah? Ceuk salakina. Pabari eta mah Kang, abdi ge bisa mecahkeun sabait eta mah. Omong Bandi siga nu nyaan. Naon ban hartina eta teh cingan pok? Awewe dipaksa keur sare digunting celana jerona terus nyumput ka kolong. Ih, ieu mah yeuh karek naek ka luhurnya meureun. Moal nya aya mecakeun kode kitu. Omong Caca bari nyedeukeut. Nah, rek kumaha atuh teh? Jawab adina bari ngareret jeung seuri. Calana 3 eta nuduhkeun angka 3 anu kawin teh. Jadi 3 tambah ku bait ka 1 teh diudag-udag di sawahnya eta angka 4. Jadi jumlahna teh 37. Ngerti henteu? Ari geus di bejaan matang tuwe ngarti mah teh komo lamun geus kaluar mah jetu pisan. Jawab adina bari siri.
Ari eta lamun geus didahar tuluy asup ka kolong, naon eta hartina Cah? Omong salakina bari neuteup. Ulah neuteup teuing kitu atuh Kang. Manis siga kakabogoh bae geuning akang mah. Omong Cacah bari ngadalek. Leuwih malah mah Cah ieu mah kadeueuh. Muhun kadeudeuk akang mah. Da sanes ka Cacah. Omong bojona bari jebi. Har, nah kasaha atuh? Ari lain deudeuh ka pamajikan nu anyar mah. Aya nu langkung ti ka pamajikan deudeuhna teh. Nyak akang mah. Omong Cacah bari neuteup. Ulah salah sangka atuh Cah. Omong salakina bari gogodeg. Piraku aya nu leuwih nyaah. Kaleuwihan pamajikan mah ulah timburuan pamali. Dudayak tos akang mah. Nganggo ngangles sagala rupa. Cacah jebi deui baraya kaum dangu rada ngabalieur siga diogo bae meureun. Piraku atuh Cah, karek oge kawin kamari mah nya we. Akang make boga hate kitu mah. Pek bedel dada akang mun benar-benar akang kitu mah. Akang nganglesnya. Padahal aya buktos kalayan nyata. Omong Cacah rada nyikik. Naon buktosna teh cing? Abdol dengartieun baraya. Hayong terang butosna. Gerak buktikeun naon cing? Wengi tadi akang pangantenan keneh. Parantos kitu komo upami jaga mah. Panganten cul laur ka abdi tehnya Kang. Oe, kukeukeun teuing geuning Cacah mah. Nah, naon kasalahan akang peuti tadi teh? Akang sareng Cacah panganten anyar keneh nu kasebat sono keneh. Mung buktos akang dugi kaluas ngantunkeun hanca. Da kairut ku buntut kagelo kunalo. Kegendam ku angka. Hei deuh, sugan teh naon we nya Cacah? Mana horeng timburuan kana buntut? Atuh eta mah Cah, akang menyerah kalah. Pek bae masing ngerek di talian sirah. Saban peuting ge ngan wayahna bae nya da buntut akang mah sok siga orai tolog. Lamun kaparago sok nyorok cok nyiduhan. Ih gila. Atuh eta mah kode Mbah Jambrong. Nu sajengkal tina bujal. Baraid Ceuk Cacah maningeuh keui seuri jeung nepak kana ping-ping salakina. Geus tong guguyon teuing. Anu penting mah ieu yeuh. Rumusan nu nyumput ka kolong teh. Pek Cah naon hartina? Ceuk salakina. Bari ngusapan kana ping-pingna unu urut diteunggel ku Cacah. nu nyumput ka kolong. Naonnya ieu? Omong Cacah bari ngarejutkeun deui halisna. Wah, babari eta mah teh. Ceuk adina. Naon ban? Ceuk Abdul bari neuteup. Papa satar nu sok ngeplos ka kolong mah. Bapak sadar mana ban? Bapak satar bulanang. Jawab Bandi bari seuri. Sok ngaragokan kitu. Ari kanu keur mikir tehnya. Ceuk lanceukna bari molotot ka adina. Teteh mah mani babarian bendunya teu kaop lepat saeutik. Atuh sakitu mah humor we teh. Itung-itung hiburanana ka eyang istri tukang ngarumuskeun kodena lo. Bandi ngomongna bari seuri.
jeung lelenggakan dina kursi. Potong ke gerak suku kursi teh eta mangkaning can punah dibayarna oge. Omong ngalanceukna bari molotot ka adina. Lalampahan teh manis siga budak leutik bae geuning. Nya ban, urang jempe bisi embah istri si raja kode bendu. Urang tiwas moal bisa pasang dina poe ieu yeuh. Ceuk salakina ngabanyolan. Badaya kaum dangu jep bae jarempe siga di pangadilan keur ngadaguan putusanana. Paribasa mun harita aya jarum ragrage pasti kadenge ngentringna. Kira sajongjongan harita cacah karek cengkat bari ngomong ka salakina. Asup ka kolong hartina. Kolong teh 4 curu dibagi 2 jadi 2 eta. 37 tambah 2 jadi 38. Jadi tembak langsung 38 Nyaca. Ceuk salakina bari neuteub. Muhun 38 we. Pasangan makang manawi eta kode harewos ti juri Guarudoyong teh jetu. Sareng rumusan abdi teh leres deui. Jawab cacah bari unggek. Banar teh eta mah rumusan teh akur jeung rumusan abdi. Bandi bari seuri. Dah rumusan abdi ge sakitu deui. Rumusan bandi kumaha? Ceuk Abdul. Kieu garakang. Rumusan abdi mah 3 calana kohok nu hartina 30. Ari bapa satar buleunang teh nyaeta anu ditutupan ku calana alias Mbah Jambrong neuted. Kapan eta teh siga angka 8 jumlah 38. Ish atuh. Mbah Jambrong eta mah kodena lain kitu ban. Ceuk Abdul bari seuri. Nah kumaha Kang? 1 masuk, 2 menunggu di luar. Pok! Ping-ping Abdul di teungeuh satarikna. Ku cacah bari molotot. Aduh, cacah mah sok karak kira-kira nenggel tehnya. Kumaha lamun Mbah Jambrong na usik terus sakit keras rek tanggung jawab moal nunggu sikeunana. Ceuk Abdul bari nyengir nahan ka nyeri pek diusapan ku sorangan. Sudah matak cua ari nyarios teh. Jawab cacah bari baeud. Upami eta sakit keras mah gampil landongan we ku gegep. Nya, tapi gegepna ku gegep kode tengah. Tos tah cai tiis. Ceuk cacah bari rot manehna nginum. Nyawe harita cikopi ge nepi ka tariis kitu. Bakat kapohoan ku ngarumuskeun kode teuing. Rot adun nginum. Tapi ka sakali kosong dibahekeun kana beuteungna kabeh. Beres ngarumuskeun kode mah nya Kang. Ceuk cacah ka salakina. Beres, ngan kari masangan wungkul angka 38 Nyaca. Jawabna. Muhun kitu ayeuna cacah rek naros ka Akang teh. Nanyakeunna soal naon Cah? Dupi Akang waktos bade nikah ka abdi. Nah wawartos heula kanu sepuh. Henteu Cah. Jawab salakina bari gogodeug. Nah aya naon pangna nanyakeun kitu teh? Tadi kadieu naroskeun Akang. Alieu, Jawab salakina semu kageteun. Muhun waktos urang sarare keneh
naroskeunana ka emak di dapur. Ngomong naon cenah? Ceuk salakina nyedek sigarada sieuneun. Maklum ari nu karek nyandung mah. Keheula Kang, ulah waka reuwas-reuwas. Ceuk Cacah bari mesem. Kaciri paroman salakina rada reuwaseun ari ngadenge disusul kunu kolot mah. Saha namina istri akang nu sepuh teh? Icih, jawabna pondokna keur. Icih nya Kang. Nya, nah kumaha kitu Cah? Ceuk salakina bari neuteub kanu ngora. Ah, teu nanaon. Cacah mah hoyong terang we ka panutan akang nu sepuh. Ulah janten dulur sareng Cacah dugi ka teu terang kana namina acan. Sareng putra saha eta teh Kang? Anak Pak Lamsijan urang sayuran. Putra palam si Jan nu maot aya nu newak teh Kang. Ceuk Cacah rada ngejengehog. Nya eta Cah, jawabna. Nah kumaha? Eta mah atuh sobat Bapak Cacah. Udan teh kitu? Ceuk salakina bari ungguk. Muhun sobat dalitna Bapak Cacah eta mah Kang. Nah akang teu terang. Henteu Cah, da akang mah ngumbara ka sayuran teh candila. Di waktu sakadang mitoha maot we, cenah ceuk sakadang mitoha awewe keung minta dibaturan. Nya terus akang jeung Icih parindah ngeusian imah mitoha. Eta geuning akang mah nganggo sakadang sagala rupi ka mertua teh. Sapertos kakuya sareng monyet bae. Ulah kitu Kang pamali mata katulah. Omong Cacah bari imut. Bakatku akrab eta kitu teh Cah. Jawab salakina bari ungguk milu seuri. Kieu geraknya Kang. Kumaha upami aya kajantenan istri nu sepuh ngontro ka dieu? Bade kumaha tanggal waler akang teh? Kumaha engke bae eta mah? Ulah kumaha engke Kang. Sagala rupi oge kedah aya per hetanganana heula. Akang sing tiasa ngarumuskeun heula soal ngawayu. Upami teu tiasa ngarumuskeunana mah atuh ulah waka ngawayu. Cacah alim pagetreng tina soal diwayu. Margi sami-sami istri. Kirang sae upami parebat hiji pamaget mah sok asa kasep sapertos Arjuna. Cacah mah sok aya-aya bae nya. Aduh kumaha engke we? Soal eta mah tanpa konsep oge mual madak dihukum. Jawab salakina bari seuri. Soal ieu mah Kang, sanes soal mokalna upami akang kirang bijaksana mah pasti panginten janten gujrud. Tah ku kituna Cacah teh kiwari ngawartosan teh supados tiasa ditiung meme hujan. Ke aduh Cah, soal ieu mah rek dipikir heula ku akang. Sabab ulah gurung gusuh teuing. Temahna matak cilaka sararea. Ceuk salakina rada ngahuleung susaheun meureun ari jol digeretek kitu mah. Akang, wayahna sing kersa terus terang ka Icih, sing malapah gedang supados kahartoseun ku anjeunna, sing bijaksana bae ulah abot salayan, abdi mah moal hawek, mangga atur sing adil ku akang teh nya. Ceuk Cacah bari neuteub. Nya Cah, pasti ku akang baris diatur anu saadil-adilna. Jawab Abdul bari unggek-unggekan. Ayeuna
Akang wayahna bae kedah mulang heula ka kidul, sanes cacah ngusir, estu tepisan-pisan kitu mah, mung supados caina herang, laukna beunang. Sawios sawengi sewang atanapi 2 wengi sewang, mung omat kedah wawartos heula supados ulah dedeupeun nu sepuh. Baraya kaum dangu ngadenge usul kitu, harita Abdul rada ngahuleng. Bangun mikiran nyiar kaputusan kudu kumaha, laku lampah nu nyandung. Nya kitu bae atuh cah, keun ku akang ayeuna rek balik heula ka kidul. Sugan we pamajikan nu kolot ridoeun ku akang dicandung teh. Lamun teu ridoeun mah kari kumaha engke bae. Mung Kang, cacah amanat omat akang ulah nafsu. Upami si cece alimeun diwayuh, kadah milari akal nu lantip, supados manahan ulang kasinggung. Saupami keukeuh bae nolak diwayuh sawios cacah nu ngelehan maneh, ku akang pirak deui bae. Nya kumaha engke bae nya cah? Jawab salakina rada ngahuleng keneh. Muhun kitu we Kang. Ke atuh cacah bade ngagoreng sangu heula. Ulah ngabantun patuangan nu kosong bilih lebet angin. Omong caca bari ngaleos ka dapur, prak bae ngagoreng sangu keur salakina. Sakituna mah ka salaki teh siga nu nyaa. Baraya kaum dangu gancangna carita. Saenggeus Abdul sasarab ku goreng sangu mah tuluy mulang heula ka sayuran. Sadatangna ka imah harita Nyi Cicih, Nyi Icih mani hari weus-weus nanyakeun soal salakina. Kajadian waktu digotong ka wakaf tea, nah lain dibawa langsung kadinya. Baraya kaum dangu Abdul ngabohong. Majar teh eta mah lain kahayang manehna pribadi, ukur kahayangna anu nulungan bae. Sakitu oge sarua syukurna. Geus bebeja mah harita ge Abdul indit deui cenah mah rek masangan buntut angka, benang-benang ngitung rek nembak 38 tea. Kaayaan di Cibuntu ayeuna cag urang tunda gampang sampeureun keur engke supaya kapapai kabeh gunta ganti anu bakal dicarita. Kiwari urang nyaritakeun heula di babakan. Dina engkoning laki Rabi Eni kaadun estu mulus rantu terawet tara pacengkadan bisan sarta pakasabanana tetap ngawarung di lembur bae. Teu wudu rada cukup kahirupanana teh, ari pikeun dahareun jeung pakean mah. Katilu jeung mabiut geus taya kakurangan deui. Malah sajaba ti geus ngagedean warungna teh. Ayeuna mah imahna oge geus dihadean deui. Harita hirupna keur meujeuhna suka bunga, geunah nyandang ngeunah nyanding, lain ukur paribasa, komo jeung leket ibadah netepan nu 5 waktu, ilmu tungtut dunya siar lahir batin, dipilampah meungpeung hirup, bisa keneh aya waktu pikeun sumembah ka Allah. Kaayaan dibabakan saliwat cagu tunda heula supaya kapapai kabeh. Ayeuna marikan deui geus meujeuhna nyaritakeun Haji Juber. Di saenggeus gering ripuh
sabab sok dijungjurigan ku jurig abah nadi. Sok ngagusur tambang baju boeh bari ngeleletahna ngambai sajengkal bari matana molotot. Saenggeus mulangkeun duit jeung segelna tea, di harita juri gantung henteu datang-datang deui. Tetela nonohan janji henteu sangka juri ge aya nu kitu. Cing nu hirup moal era mun ucap lampah jalir teh naha bet eleh ku juriga. Cing mending mana sabenerna jalma gelo, sagelo na jalma bener, sabagerna laku jurig, sagorengna laku jalma. Jalma anu ngabogaan budi akal nu sampurna naha moal era lamun laku lampahan sok jalir. Soal ngajawabna mah gampang, ek bae sina dituang deui ku jalma-jalma nu sok ngalakukeun kitu. Lamun teu eraeun ku juri gantung mah nya mending jadi tukang jalir janji we meureun. Da geus ngeunah-ngeunah, da geus ngeunah-geunah, ari hayang untung tina jalan enteng mah. Baraya kaum dangu saenggeusna juri gantung tara datang-datang deui. Harita karek Haji Juber cager deui sabiasa sasari. Ngan ayeuna mah nu gering teh hatena siga keur liwung gandrung. Daya deui nu kapikir ukurupana Nyi Eni sapedah tacan kasorang sok dilamun dipake aral subaha. Mun ti beurang ngahariring, mun peuting sok gulang-guling, handeueuh kareureuhnakeun kedah keur disaung-lisung. Waktu rek nyokot mustika kaburu jual juri gantung, dimana waktu kerkilir ana mondok di nu kolot siga Eni kulat kelet, di nu kadua sok jadi cua, mun mondok di nu katilu asa linu majar Eni hayang milu, mun pareng modok di nu kaopat lapat-lapat majar Eni keur ngupat. Komo mun keur mondok dinu pangorana mah Nyi Nurmi nu geulis meueusan rada nyari ku ngewa-ngewana ka pamajikan, majar maneh teh mani bleg bae siga nu gero. Nampo gunung siga nu keur humadurung, pasir siga ngahariring, ulah lir ngahoyah-hoyah, pancuran siga ngancunan, itu nu keur kaedanan laku lampah mani siga nu malaweung. Mun nenjo heulang ngalayang ngulinting di awang-awang, majar Eni keur ngalayang, cangkurileung majar Eni hulang-huleung, sigarek ngajakan ameng laliwung mata kelalewang. Gajuh coba ieu mah coba-coba, ceuk Haji Juber bari mebeutkeun dastarna. Badan aing henteu laksanakan Nyi Eni mah leuwih hade pamajikan aing di manana diserahkeun kabeh. Banda beak oge moal penasaran lamun geus kasorang ka Nyi Eni mah job bajak job maung job banda job nyawa. Aduh nulis Eni nu nyambru bujurna nu ngadedol lempangna higaen jog ieu akang gelis geula deang geula ubaran. Gitu sasambatna Haji Juber nu keur kaedanan ku Nyi Eni. Ajan nyahoeun geus boga salaki ge,
Harita hatena kalah beuki kataji. Sakitu lilana Haji Juber teu daekeun paler. Sakitu hayoh dipopohokeun ge supaya ulah inget bae hate nyolokan Nyi Eni. Nu ceuk hatena mah manis sakitu moherna barang leutik tapi antik teu nyaah poleng jeung batik. Top hayam top itik asal Eni bisa kapimilik. Teu bisa dipapalerkeun Haji Juber kanu moher keukeuh pateukeuh bae hatena teh. Beuki kumajut hayangeun ngasaan sasimbut rejeung. Keur parna na lalamunan torojol datang hawa jajal nu tukang jali hate nu basilat jahat. Gogoda asup kana dada mani teu ngarasa pisan bongan pikir kosong kalepasan teuing. Baheula geura waktu aing boga lampah aunjah kungsi boga coba duaan urang liweung gede nu kajelu pinuh panemu sugi kawani do bakal nu basangkal. Ayeuna cunduk waktuna datang mangsana nitih kana wanci ku aing rek dipentaan tudung sugan we madanehna deh jaekeun nyudungan. Wah pingaku jeuing make teu daraekeun nulungan mah ka aing sabab kapan uang mah punya kawasa duit mah gede pagaji. Cok boro si padik jeleba kapan hayam ge beukieun ari duit bah. Baraya saenggeus gilig pikirna. Getret bae nulis ku aksara Arab. Ari adres nama ngengken ka barudak sakola. Demi eusina surat mah nyaeta ngangkir kanu dua sobatna teh ya. Ngabejakeun boga kasusah leutik kudu daratang ka Bojong Loa. Kalawan ongkos-ongkosna kabeh ge bakal digantian deui. Sarta terus diimplik-implikan lamun hasil bakal mucekil nampa ongkos jeung persenan anu gede lain lumayan. Gancangna surat geus iang perantaraan pos bae. Barang geus 3 poe lilana disanggeus surat iang rumui 2 sobatna teh daratang ka Bojong Loa. Diperlukeun pisan geuning ari ka jelema butuh mah mani teu ngahesekeun deui. Eta nu daratang teh dedeganana mani taranggih gulna keur. Maklum atuh ari jelema jarahat mah paromana oge barengis matak pikasieuneun. Sampurasun Pak Haji. Cenah Rambe sinuun, jawab Haji Juber bari muka pantok. Geuning geus sobat geus darajang. Sugan dia moal jajang ayeuna. Begaduh geura kajar ieu ka jero. Ih, moalnya make teu datang. Ari nu ngondangna raja uang mah lain kitu nya Lur. Omongna teh bari ngareret ka baturna. Kapan urang mah bangsa pailit ku duit jalma nu kurang kahakaneun. Kira kue lamun teu merlukeun duit mah. Jawabna bari seuri. Tembong huntuna karoneng siga nu anti jeung sikat gigi bae. Semah jeung pribumi harita geus dariuk dina kursi. Samemeh ngomong harita Haji Juber luak lieu heula da sieuneun kanyahoan ku Nyi Nurmi nu gede ambek sok timburuan bae. Kabeneran harita mah eueuh keur ka cai atawa ka warung meuleun.
Aliakan naon Pak Haji teh? Rubiah bisi nyahoeun. Halena we ayeuna mah keur eueuh. Kade sing ali bisi datang. Ulah ciga-ciganya. Ya, aya naon? Aya soal naon ieu teh? Ieu geula ieu regepkeun ceug Haji Juber. Bari samunga harewos. Paralak harita keneh sagala maksudna dibejakeun ka sobatna. Yen manehna teh mika hayang ka Eni, tapi geus boga salaki, ngan lebah jurig mah didongengkeun. Baraya kaum dangu anu dua sobat mani dengdek bae ngadengekeun nana teh siga nu enya-enya ngabandunganana. Barang geus tamat ngadongengna karek nu saurang ngomong. Hatam eta mah. Adena mah eta si moherna bae iwat Pak Haji tanggung beres we lah. Barang kok di tempat asal Pak Haji nak daek. Yau ceban ka saurangna. Jadi kaduaan teh noban beres we lah. Ceuk nu saurang deui bari seuri. Amat lakon ku duit sakitu ge Pak Haji. Jeung keur Pak Haji mah duit sakitu ukur tai ceuli wungkul. Sakitu duit karepna dina lomari. Baraya Haji Juber unggeg sabab kana basa jeung itungan. Encek kolot mah hartieun menta 1000 perak sewang. Saurangna duaan teh jadi 2000 perak. Maklum Haji Juber mah baheulana urut jalma awun tah baragajul. Campurna teh sok jeung jalma teu balageur bae. Dasa enggeus jadi haji we kadokna can kabuka sote. Pedah aya teu tanggeulanana dastar bawa ti Mekah. Moal gancang kasangka jelema teu bageur baheulana mah. Gumaya mun salagina nyaon tuluy nafsu, omong Haji Juber siga nu asa-asa kene. Yo bagianana, omong nu saurang bari meta jeung jung nangtung pasang kuda-kuda siga nurek mencak di tengah imah. Berjayalah kaki sobat mah jalain sakatiga urang babarengan gitu kieu teh, omong Haji Juber bari seuri jeung unggeg. Kubae jagaya keur Pak Haji mah geus mangsa bodoh didinya bae gag. Tangtu beres we lah. Dimana imahna? Drek-dek. Harita sagalana diterangkeun deui. Sarta akalna ge terus diharewoskeun. Beres dah. Ceuk nu dua sobat meh bareng bari unggeg jeung seuri. Eta mah akal lantip atuh Pak Haji. Bereslah. Angke sore oge bakal dipigawe. Tunggu di tempat nu geus dijanjikeun bae Pak Haji mah nya. Nya kitu ge hade. Omong Haji Juber bari seuri. Yah duit percokotna 500 perak sewang heulanan. Peuting eta bulan di langit nu ngan sagede sisir nu gelis. Siga nu keur ngaharewos rek nyaksian ka manusa anu hade anu goreng muarek digeurih-geurih napsi arek kumaha karepna. Ngan sorotna reyem-reyem samar-samar ka tembongna. Harita teu pati atra komo lamun kahalangan ku mega nu warna hideung. Cahaya na dadakan poek kahalangan sorotna henteu kalangkang.
Sorajang kerik jeung sasatoan lula leutik harita bangun keur balegir di sarada patembalan siga anu suka bunga. Sabab biasa kadinya loba jalma ngagaridig saban sore saban peuting, malah sok nepi ka subuh loba nu ngadon ngaliwat urut milu ngendong sore jarah dina pakuburan Mbah Nadi si Jurigna lo. Baraya waktosna parantosep insyaallah enjing dilajengkeun deui. Apunten dina samudaya kalepatan kakirangan sareng kaluluputanana, mugi aku sadayana dihapunten. Sareng hatur nuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa ketika binggahan anu atos subscribe jeung anu parantos satiana. Sakitu wae, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.